Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wilujeng kasadayana murangkalih murid kelas 2. Mudah-mudahan sehat-sehat sadayana. Kanggo pelajaran bahasa Sunda, mangga dibuka buku paketna halaman genep puluh genep. Halaman genep puluh genep atau kaca ka genep puluh genep. Panyungsi basa. Nah, nyalin paragraf. Jadi dina pelajaran bahasa Sundaina urang diajar nyalin paragraf. Salin paragraf dihandap ieu ku aksara sambung. Jadi ieu aya tulisan atanapi paragraf atanapi kalimat anu kudu dirobah ku aksara sambung. Dituliskeun deui ngangge aksara sambung. Bari benerkeun huruf kapitalna, huruf ageungna, huruf gede. Tah, lamun usum hujan popoean baju kuring jeung teulis tara garing sapoe. Nah, contoh di dieu. Di dia aya huruf sambung, huruf A kapital sareng A biasa, A kecil. Jadi ieu teh contoh-contoh huruf kapital sareng huruf biasa aksara alit. Jadi aksara alit sareng aksara ageung dina aksara sambung. Ta upami aksara ageungna A mah ieu berarti sanes huruf nu kawas laten nya. Segitiga, tapi A na teh kieu cuman ageung, bedana ageung sareng alit. Nah benten deui sareng B. Nah B mah aya bentenna ieu huruf B anu ageung sareng nu alit nya kitu deui nu C, D dugikeun ka Z. Nah ieu contoh huruf sambung kapital tanapi huruf gede sareng nu alit nya. Sok ditinggal. Tah, contoh di dia lamun usum hujan popoean baju kuring jeung teulis tara garing sapoe. Elna gede tanya kan ieu mah alit. Nah, alit tah berarti ieu mah aksara mimiti nya awal kalimat harus gede. Lamun usum hujan popoean kuring jeung teulis tah eulisna nama orang nya, nama jalmi, nami jalmi kudu gede. Kudu hurufna gede. Tah di dieu E na gede. Mana tah? A B C D tah E nya jiga huruf ain nya. Lamun dina bahasa Arab jiga huruf ain. Upami E mah ieu E alit mah tah. Tah ieu huruf E ageung jiga ain. Tah ieu disami eulis berarti gede sabab nama jalmi, nami manusia, nami jalmi. Tara garing sapoe. Tah sok ayeuna ku hidep ditulis deui disalin deui bari dibenerkeun aksara atanapi huruf nu ageungna. Ieu L lamun tah kedahna mah kan huruf ageung L-na. Nah berarti urang kudu ngadamel deui lamunna kudu anu ageung. Tah ieu 2. Sinta indit balanja jeung indungna ka pasar. Nalika di pasar mani pinuh jeung rame pisan lantaran keur usum halodo. Sinta berangkat belanja dengan ibunya ke pasar. Nalika di pasar, ketika di pasar mani pinuh jeung rame pisan, sangat penuh dan ramai. Lantaran keur usum halodo sebab sedang musim kemarau atau halodo tehnya halodo. Jadi panas teh hujan. Namun usum hujan mah usum ngijih, usum hujan. Tah, Sinta itu kan si S-na alitnya, S-na alit. Tah, berarti ieu mah S-na kudu nu gede huruf kapital, nama manusia, nama jalmi. Kaduana ieu awal kalimat mah kedah nu ageung awal kalimat mah nya. Sinta indit balanja jeung indungna ka pasar nalika di pasar mani pinuh jeung rame pisan lantaran keur usum halodo. 3 tah ieu ge sami nya dinten tah kedahna teh huruf ageung da awal kalimat
dinten Minggu, tah Minggu teh ageng, iki kudu agengnya itu. Dinten Minggu di RW 05 diayakeun kagiatan posyandu seueur warga masyarakat. Hanjakana nalika aya di kagiatan teh jojol ngagebred hujan. Sok diisiannya. Nah, nomor 4, nomor 5 sok di salin nya. Jadi sekali deui salin paragraf ieu dihandap ku aksara sambung. Tah contona ieu yeuh. A gede A alit. Nah, YB C D dugikeun ka Z. Tah Z agung Y Z alit. Pahamnya? Paham? Sok dikerjakeun kanggo bahasa Sunda kelas 2 nyalin paragraf ku aksara sambung ya. Itu kanggo pelajaran bahasa Sunda. Semangat belajarna ya. Terus latihan. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.